Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi alias Sophia ti kelas 11 IPA genep. Di dieu abdi bade ngadugikeun diantara anu jajarna kautamaan pentingna nungtut jeung nyiar ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Dina kasempatan ieu urang tiasa sasarengan dina ieu acara. Sabab lamun teu aya nikmat mah urang moal tiasa patepung sareng ngadengukeun ieu pidato anu bade kusim abdi didugikeun. Hadirin anu kusim abdi dipika hormat. Tina ilmu kabagjaan dunya tiasa urang rasakeun. Tina ilmu oge kabagjaan alam akhirat tiasa ku urang rasakeun. Sapertos tina hadis Nabi anu ngagaduhan hati, barang saha anu ngahoyongan kahirupan dunyana mangka wajib bagina ngabogaan ilmu. Makin loba ilmu nu ku urang dipiboga, insyaallah kabutuhan sareng kabagjaan dunya tiasa urang hontal. Ku kituna oge sami panghareupan urang kana kabagjaan akhirat oge insyaallah tiasa urang rasakeun. Ku kituna para hadirin sakalian, janten nungtut ilmu teh kedah diutamakeun. Komo deui pikeun siswa-siswi anu calik di bangku sakola. Teu aya alasan kanggo urang hoream diajar. Para hadirin anu kusim abdi dipika hormat. Sakitu wae pidato singkat tina judul kautamaan nungtut ilmu anu tiasa didugikeun tina kasempatan ieu. Mugia urang sadaya tiasa terus diajar sarta ulah ngarasa hoream supados urang tiasa ngarasakeun naon eta nikmat ngabogaan ilmu teh. Mugia pidato singkat ieu tiasa ngingetkeun urang sadaya pikeun pentingna urang kana nungtut ilmu teh. Hatur nuhun kana sadaya waktosna, hapunten bila aya kalepatan tina cariosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.